Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur anu aya di lembur, baraya anu aya di kota. Kumaha palawargi sadayana? Daramang, alhamdulillah. Manawi aya dina kawilujengan sadayana. Hapunten simkuring nembe tiasa nepangan deui kapalawargi YouTuber anu resep anu mika cinta kana seni dongeng Sundana. Hapunten nu disuhun hampura anu diteda simkuring nembe tiasa nepangan deui nya kumargi seueur uruseun simkuring teh hapuntennya kasadayana anu mika cinta mika landep kana ieu seni dongengna. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan ieu carios anu ngabantun judul Wawales kanu telengas karangan Abah Kampung ti Cianjur. Sok kaparayun sadayana Dura. Bedog si Jumar dicapit kujang dodo ngagunakeun ilmu capit hurang. Si Jumar hayang ngabedol eta bedog anu dicapit ku leungeun katuku jang dodo harita sampai ka ti bebergeng. Manehna hayang ngalesotkeun capitan bedogna anu dicapit ku jang dodo. Tanagana dikerahkeun sakabehna hayang lesot eta capitan bedogna. Lepas si anjing. Sok atuh kembar. Gacang badol, woi kembar sok. Kerahkeun taraga teh manyo begal kakuat teu bisa ngabadol bedog anu dicapit kuing sok gacang. Cek jang dodo harita teh manehna mah sisirian bangun anu rineh nakar. Ari si Jumar harita teh dibebergeng hayang ngalesotkeun capitan bedog anu dicapit ku jang dodo. Beuki lila beuki pageuh capitan jang dodo akhirna si Jumar keur ngabedol kitu teh keur bebergeng ku jang dodo dilesotkeun capitanana. Lesotin si Polonyon tolong harita si Jumar kabawa ku tanaga sorangan manehna ngajeblang ka tukang sampai ka ngajeng jehe. Ari jang dodo harita ningali musuhna anu geus ngajeng jehe teh manehna sisirian. Kunaon kemar, udang kemar ah. Aku bisa dilesotkeun, aing geus dilesotkeun. Kakak juralit. Sok udang ah. Ningali nu jadi lanceuk sakembaranana labuh ajeng jehe harita si Jamir anu aya di gigireunana nafsu manehna ningali lanceuk kembaranana digawean ku jang dodo. Harita serepet si Jamir oge mesat bedogna dina sarangkana. Anjing sia teh saya kabarau ya. Sia wani-wani sia. Wani-wani ngeureun ceuk aing sia. Rasakeun sia yo. Ya. Cidung, coya. Harita si Jamir nyabatkeun bedogna
anu maksudna rek ngarah kana beung Jang Dodo, tapi lain ge Jang Dodo. Ilmu bela dirina geus tepi kana tataran pinunjul ningali si Jamir anu ngahiupkeun bedogna nu rek ngarah kana beheungna manehna cukup ngareuneukeun awakna. Karena lawas bedogan si Jamir ngeplos ngakan angin, tapi itu cukup gitu wae. Si Jamir ningali Jang Dodo anu ngareuneuh, manehna sukuna mata nu maksudna rek ngajejeg kana babokongna Jang Dodo, tapi Jang Dodo teu kapalingan gerak manehna ngacorelat ka tempat nu kosong. Kuku kieu corelat. Lawas panarajang si Jamir ngeplos ngakan angin. Ningali kitu si Jamir anu ngarasa manehna muntup ka Jang Dodo terus nyusul panarajang susulan. Hani geus teh ngobrol budak nya ku aing rasakeun sia. Ya. Celung corelat. Jamir harita corelat muruk ka Jang Dodo anu nyingkahan panarajang manehna. Bedogna sambaran bedogna hiuk bangbaraan, tapi Jang Dodo ilmu pang enteng badan geus tepi kana tataran pinunjul ningali hiukan bedog anu rek nyabak kana beheung Jang Dodo ngacorelat. Katukangeun awakna si Jamir meh teu bisa dituturkeun ku panonna si Jamir harita teh. Corelat. Cilegetek Jang Dodo geus aya di tukangeun si Jamir. Ningali musuhna tina panenjona si Jamir culang cileung, tapi kareke ngeuh Jang Dodo geus ngeting bunuh si Jamir. Kiu gitu deus. Anjing goblok sia teh. Goblok lecing sia ka bawah di tukang. Ceuk si Jamir harita teh dijolong-jolong ka hareup. Meh-mehan roboh manehna nyusup kana taneuh, tapi manehna bisa nyaimbangkeun badana. Terus manehna malik ka tukang, tapi sancan manehna malik ka tukang Jang Dodo geus miheulaan narajang ka manehna malas narajang. Kieu gedug deus. Runtuyan panarajang na Jang Dodo anu geus teu bisa dihindarkeun ku si Jamir harita teh leungeun kenca katuhu Jang Dodo ngagedor kana dadana si Jamir. Nu antukna si Jamir ragrag cijengjeh harita teh roboh ngababengkang lir langlayangan pegat tina talina. Palaya gedebut si Jamir harita ngababengkang maling lemah bari sumengir nahan ka nyeri dadana anu belah katuhu karasa panas anu kenca karasa tiis harita teh. Ai goblok. Aduh nyeri we anjing goblok udah deh. Aduh nyeri anjing setan, nyeri anjing dada aing panas, dada aing tiis. Aduh nyeri aduh. Haso kemar hudang deui sia teh kemar. Karek tonyok sakitu musuh cengjeh. Ceuk Jang Dodo harita teh mamanas menjadi musuhna. Si Jamir anu kateungeul upaneungeulna Jang Dodo geus teu bisa walakaya harita teh manehna maksakeun ngoneang hudang, tapi awakna rasa riget anu karasa ku kabeh badana. Nu antukna harita si Jumar anu jadi lanceuk sakembaranana anu tadi jongjolongan geus hudang ningali adina anu roboh kabebengkang. Manehna teu antap sini deui manehna nyembrut narajang ka Jang Dodo. Anjing sia geus wani sia geus wani ngarobohkeun adi aing sia. Ayeuna sok jeung ayeuna lajogna si Jumar sia rasakeun sia budak tah. Ya harita si Jumar nyembrut narajang ka Jang Dodo anu keur nangtung mancu. Ningali gerakan si Jumar anu ngabahayakeun ka dirina, Jang Dodo teu ingkahan panarajangna si Jumar.
manehna ngagunakeun ilmu pucuk awi katebak angin. Harita sameran bedog na si Jumar anu rek nyasaan kana awak Jang Dodo leleokan awakna ka kiri ka keja jeung ka katuhu ka hareup jeung ka tukang hiu taos hiu taos hiu taos sabetan bedog si Jumar ngetos ngahakan angin sabab Jang Dodo ngagunakeun ilmu pucuk awi katebak angin. Ningali serangan manehna sabaraha kali kadekanana eueuh anu keuna kana sasaran si Jumar atur napasna karasa capek meureun lantaran tanaga satekar kebak digunakeun keur ngadek kana anggota Jang Dodo awak Jang Dodo tapi Jang Dodo awakna hingas teu bisa diraba ku bedogna si Jumar. Anjing saya goblok kana budak teh. Da beunang kadang-kadang aing ngomong budak ieu aja saya goblok juga. Budak teh bukan mana naon nya sia teh. Rasakeun sia sekali dia kana jang aing. Uncela. Harita si Jumar nyikut narajang. Ku panarajang susulan. Jang Dodo ayeuna mah manehna ngacorelat nyingkahan panarajangna si Jumar anu rek nusukeun bedogna kana beuteungna. Cuelat. Los. Jang Dodo geus aya digigireun si Jumar. Si Jumar culang cileung ningali musuhna eueuh tina panenjona. Karek ge manehna eungeuh leungeun katuhu Jang Dodo anu geus teu bisa disingkahan ku si Jumar ngagedor kana puguh ceulina si Jumar. Kukuk hiu gedug jebrot. Anjing. Ayo nyari setan, nyari. Bangkiung harita si Jumar ngabangkiung sabab kateueup ku leungeun Jang Dodo kana puguh ceulina ningali musuhna sasalontonan kitu mah. Jang Dodo teu micin waktu harita ngacorelat manehna usulung ku serangan anu teu bisa disingkahan deui ku si Jumar. Harita sukuna meta Jang Dodo anu teu bisa disingkahan ku si Jumar harita ngagedor kana puguh ceuli deui si Jumar. Corelat gedug deas jebrot nyari setan. Nu antukna si Jumar geus teu bisa nyingkahan panarajang Jang Dodo akhirna manehna ngagedebut labuh ragrag maling lemah gedebut manehna ngajengjehe. Nu akhirna si Jumar mah geus teu inget di bumi alam langsung ngusek kapaehan sabab acongan Jang Dodo anu keuna kana puguh ceulina cukup tarik oge. Wah, tah doras roboh teh euy. Sok ka dieu tuh ke gedungna, sa ka dieu. Ceuk Jang Dodo harita teh malikeun awakna ka si Bargo anu mulak cangkeng. Bari muriel kumisna anu baklang sangadula. Ari Mang Ading jeung si Nanang harita teh anu nyaksian kajadian lumangsungna eta tarung manehna paceklan leungeun. Bari pok Mang Ading ngomong kanu jadi anakna. Aduh Nang euy, saha eta budak mana teh euy. Ilmu na mereka luhur kitu euy. Alhamdulillah. Bapak teh jadi paeh ayeuna euy. Salamet inung maneh jadi rana teh euy Nang euy. Pak euy. Saha eta nya Pak euy. Eta gerakan anak Pak. Mending lingas gitu Pak, kita budak murah teh Pak, kita mesti kena pantaran urang pas umur jeung urang mah euy. Alhamdulillah Pak, urang masih aya nulungannya banyak. Nang mata ke aican waktuna paeh mah geuningan urang jeung maneh teh bisa salamet. Urang kudu nganuhun kana eta ka budak murah Nang. Nya atuh Pak, urang we da mana naon. Aduh tinggal ayeuna mah euy, tinggal ayeuna papa duduk papa itu budak murah tuh. Rek leuwet ujung gedungna euy anu ketar si Bargo sigana Pak. Nang euy, urang Bandungan we, urang nuhun, urang nganuhunkeun ke mah
Ceuk Mang Ading harita teh kanu jadi anakna. Si Nanang harita jeung Mang Ading mancokeun paneteupna ka Jang Dodo jeung si Bargo. Si Bargo bega gerot anu ngawasa daerah dinya manehna temikeun menjadi anak buahna nyaeta si Cumar jeung si Jamir anu geus roh ngababengkang ku eta budak ngora nyaeta Jang Dodo. Manehna mulak cangkeng baru ngomong ka Jang Dodo. Edan ari sia saha anjing ngaganggu kana maksud aing sia teh. Sok sebutkeun saha sianganan. Anak buah aing sia bisa dirobohkeun tapi belum tentu sia bisa ngarobohkeun aing sia budak orang. Ceuk si Bargo harita teh susubar ka Jang Dodo bari mulak cangkeng harita teh. Ari Jang Dodo ditanya ku si Bargo teh mana nama kakak nyarengeh seuri bari teu poho gagaru sirah. Teu kudu loba tanya baraya. Erek tarung masuk tuh anak buah di dinya geus janjehe. Tulungan anggur mah geus kira balik kadeukeun eta anu tadi di rampas tuh ti si bapak-bapak eta kadeukeun lain hak maneh tuh rampas kitu komo bari jeung mateni mah aduh baraya ulah kitu ganeng sia teh setan dong ikut campur kana urusan aing. Aing wes sia maneh can apa ka aing yo aing muka telah si Bargo jago di tataran kaler sia geus boga ngaran aing di dunia kejawarahan mah. Rek Bargo in rek bakotak teu hayang nyaho uing mah. Sok moal dipangejatkeun baraya. Ari rek nindes ka jalma leutik mah ku saya dihalangan. Pamaksudan kitu teh. Setan. Rasakeun ieu sia. Panana jang aing ai kitu mah. Ceuk si Bargo harita teh manehna tatan-tatan rek narajang ka Jang Dodo. Ari Jang Dodo anu kita rajana hare-hare we bangun atuh riuk-riuk sieun. Lantaran kumanehna geus kajuwedi. Pangawasa si Bargo mah jauh ti anak buahna kan rada unyul saeutik ceuk pikir Jang Dodo. Harita si Bargo geus masang kuda-kuda manehna rek nyebrut narajang ka Jang Dodo. Sok siagra masang kuda-kuda jeung aing urang cucuh patutunggalan. Orang nyekel sabuk bilang patuh saha nu bakal konyor di tempat ieu. Sok ku uing ge moal dipangejatkeun baraya. Sor ceuk Jang Dodo harita teh bari hare-hare manehna mah ningali nu musuhna siga nu anggap sepele ka manehna si Bargo teu micin waktu manehna harita nyebrut narajang ka Jang Dodo ngagunakeun leungeun anu babalimbingan anu maksudna erek ngarah kana anggota Jang Dodo. Setan rasakeun sia. Curelat. Harita cirim si Bargo ngacurelat. Nu maksudna erek ngegedeur kana anggota badan Jang Dodo. Tapi lain ge Jang Dodo. Anu geus ngawasai ilmu saepi angin. Jeung saepi geni, saepi banyu, jeung saepi bumi. Manehna cukup rikat ngacorelat ka tempat anu kosong. Harita siung. Corelat. Paus. Siung corelat. Paus. Gerakan Jang Dodo meh teu bisa dituturkeun ku panonna si Bargo. Jirimna cocorelatan siga angin we. Sabab Jang Dodo ngagunakeun ilmu saepi angin. Ningali gerakan menjadi musuh cepet kacida si Bargo harita ngatur napasna bari ngagerendeung dina jero hatena. Edan
gerakan anak eta budak ora cacak budak ora kaling khas naker setan teh ngagunakeun ilmu naon cenanya era aing kudu elek ku budak setepak mah euy aduh anjir sebut teuing euy tadi urang dahar meureun aduh Jang Dodo ningali menjadi musuhna ngahulang pok manehna ngomong kunaon baraya eta bet hulang-hulang kitu atuh sok raba yo awak kaula kakak hulang-hulang kitu sia edan sia anjing tong anggap remeh ka aing mah lain naonnya capek euy sia jojoretan wae goblok atuh ngajedong sia teh har banyak gelut ku cicing sia teh bisa meragap awak wing tuh siapa bargo tak rasa kuan disayo pada rajang aing ya cidung telat harita si bargo narajang gerakan lebih cepat tibatan tadi harita tenggelan si Bargo anu rek ngahanca karena gaduh Jang Dodo ku Jang Dodo teu disingkahan kumanehna dipenung ku dua pasang leungeunna anu teu bisa dipondahaneun deui ku Jang Dodo hiu gedug deas batrokan antara leungeun si Bargo jeung leungeun Jang Dodo ngakibatkeun harita teh sora anu awor sing gerdugna salat tulang leungeun mata kelinu nu ngadengekeun harita sanggeusna bantrok ngakakuatan anu ngaliwatan leungeun masing-masing si Bargo harita teh mulur ka tukang aya kana tilu lengkana sabab kadorong ku tanaga lapisanna Jang Dodo hiu gitu deas calicu edan goblok teh tanaga lapisan budak teh leuwih nyual anjing leungeun aing asa komper kieu karet ge si Bargo kagrendeng dina jero hatena teu kanyahoan Jang Dodo harita teh males narajang anu teu bisa disingkahan ku si Bargo harita panarajang Jang Dodo anu siga kilat lieu ciga kilat anu geus teu bisa dibendung deui ku si Bargo ngagedora kana dada kenca katuhuna si Bargo hiu dorerak gedung dia jebrot setan nyari bangun kalayong awak si Bargo kumaha we langlayangan anu pegat tina talina manehna ngalayang nu akhirna gede buet ababengkang maling lemah lantaran Jang Dodo ngagunakeun ilmu sepi genina jeung sepi banyu anu ngagedora kana dadana si Bargo ningali tilu musuhna geus ngacengcehe maling lemah mah Jang Dodo harita mancuh bari seserian balangah ente malur balangah kumaha tarung teh ditarajang sakali teh bisa nadah kalau kono mruki kitu udang Jang Dodo harita teh ngomong ka si Bargo ai si Bargo harita teh manehna maksakeun rek manehang hudang tapi awakna karasa panas jeung karasa tiis anu campur jadi hiji nyaliara kana jadi awakna manehna maksakeun ngoneang hudang tapi awakna karasa leus lieur anu dipupul banyu teu karasa dina juru-juru bibirna si Bargo ngaluarkeun getih anu haneut keneh aduh
Aduh ampun, ampun, dengor ampun. Kuring aku, katitih pangarti ku Andika. Ampun nyeri anjing nyeri, dada aing panas, dada aing tiis. Ampun, dengor ampun. Nah, ampun pegah teh oi. Sok kadeu. Lamun ampun, kadeukeun sia tadi anu dirampas tadi ti si bapak itu. Kadeukeun. Ceuk Jang Dodo harita teh bari nyampeurkeun ka si Bargo anu keur diuk cemak brek bangun anu aya daya. Harita si Bargo misi walakeun keresek hideungna tina sela-sela tukangan bajuna. Bari ngasongkeun ka Jang Dodo manehna pok ngomong, Yo, tapi omat, urang tong dipateni jeung nu jadi balad. Ampun. Ceuk si Bargo harita teh minta ampun ka Jang Dodo bari mikeun eta buntelan keresek hideung anu teu aya lain duit anu dirampas ti Bang Ading. Moal atuh luhur uing mah moal ngabinasa kanu jelema anu geus teu daya teu upaya. Jig ayeuna mah geura balik. Omat kalakuan kitu teh boga begal teh teu meunang, lur teu meunang. Neangan pacabakan anu halal. Kaditu. Jig bawa tuh anak buah maneh tuh si Kemar. Bawa tinggalkeun patempatan ieu bisi ku aing disunatan deui sia. ulah disunatan atuh. Karunya pamajikan uing kaning eukeur kereuneuh 7 bulan keur majeuna. Ulah hajik bawa tuh anak buah maneh. Nuhun budak ngora. Nuhun. Ceuk si Bargo harita teh acung-acungan minta ampun ka Jang Dodo. Terus manehna muru si Jumar. Ngajak ninggalkeun eta patempatan si Jamir. Kitu deui si Jamir anu geus cager tina kapiuhanana nu akhirna tilu begal anu gerot teh harita balik ngungkug bangun anu sieun ku Jang Dodo lantaran manehna meunang wiwirang. Eleh tarung ku budak ngora nya anu katelahna ku Jang Dodo. Ningali kitu mah Mang Ading jeung si Nanang harita jeung narangtung. Bari nyampeurkeun ka Jang Dodo anu keur nangtung bari nyeklan keresek hideung. Alhamdulillah Nang. Aduh, alhamdulillah Nang. Budak ngora teh meunang geuningan Dunang. Hayu Nang rasa sampeurkeun. Apa? Hayu Pak, sampeurkeun Pak. Tanya saha ngaranna teh budak ngora teh Pak. Hayu. Ceuk si Nanang harita teh jeung Mang Ading nyampeurkeun ka Jang Dodo. Barang jog anjog ka hareupeun Jang Dodo terus Mang Ading ngomong ka Jang Dodo nganuhunkeun. Aduh, Jang. Nuhun, ujang tos mantosan Mang, jeung budak Mang. Lamun teu aya ujang mah, Mang teh meureunan geus tinggal ngaran we, Jang. Geus diparangkeun kieu we, Mang. Mang kudu panjang umur. Tengah aja urang emang adieu teh. Nya nuhun Kang, nuhun. Urang ditulungan jeung bapak urang oi. Amun teu tulungan mah urang teh geus paeh murudnya, Pak. Heuh. Ai kituna mah urang nuhunkeun. Adi Ujang rek ka mana kitu? Rek ning erek aya nu diteangan, Mang. Keur lumampah we ieu teh. Nuturkeun indung suku. Nya Ujang teh rek ka mana? Nu maksud mah rek ka Kampung Talaga, Badung. Ujang rek ka Kampung Talaga?
Erek kasaha? Erek waktosna kabujang seep palawargi dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan enjing urang tiasa patepang deui. Hapunten nu disuhun hampura anu diteda wilujeng kantun. Permios assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.